Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu waraya kidagar official di mana bae ayana. Wilujeng sonten wilujeng batepang dangu deui nya. Sareng aki di acara dongeng ngabuburit pamirsa nya urang ngeureuyeuh deui nyarengan para ibu, para remaja putri oge para bapak, para jejaka anu ngabuburitnya dinten ieu. Anu nuju popolah masak di dapurna sewang-sewangan, masakna popolahna disarengan ku dongeng aki. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya tereh boboran urang teh nya. Ukur sababaraha dinten deui. Mugi-mugi we atunya pamirsa tetep dipaparihan kesehatan lahirna sinareng batina dijembarkeun manahna dilancarkeun rezekina anu barokah tur halalnya oge ditebihkeun tina sagarupi mara bahayana dikiatkeun geuning ngalaksanakeun ibadah saumna amin amin ya robbal alamin. Urang ngeureuyeuh pamirsa ndaskeun hanca anu katunda. Hiji dongeng anu judulna Siluman Gunung Guntur. Ayeuna urang neraskeun ka bagian anu ka-15. Kumaha terasana carios urang Bandungan sesarangan sakedap deui ulah hilapnya kangge nu nambean manco nu nambean ngadangukeun atawa pilamid tos manco teu can subscribe mangga atunya di subscribe heula ditoel pelebat tombol loncengna supados naon cenah ki supados aya beja atanapi notifikasi kana HP-na sewang-sewangan upami akin raskeun hanca dongeng. Pami teu di subscribe mah moal aya bejana nya. Moal dipasihan rang ku YouTube-na gitu. Ulang keureuh dongengna pamirsa urang amparkeun deui nya sama kabuyutanan napar samakna mangga kaparayun sadayana prung Tisaprak kajadian mautna Dasep ku jurig hulu. Lembur citis jadi geunyileung. Wargana tarapati sararetibra. Komo lamun geus nyang hareupan malam Jumaah. Gardurona pinuh kuno milu ngaronda. Sanajan lain jadwalna ge tapi warga rarajin kaluar timahna pikeun milu ngaronda ngajaga keamanan lembur. Kuayana sis kamling anu beuki rame jeung lobaan atuh pikeun nyi Sukesi mah beuki hese pikeun nyiar mangsa. Komo kudu nyiar mangsa jalma hirup mah. Manehna ukur bisa nyiaran getih manusia tina wadah-wadah runtah, nyiaran urut ganjal anu keur datang bulan atawa dina maksakeun ge manehna ukur nyerot getih sasatoan nu aya di leuweung. Kudu kumaha aing teh? Manati korogis hanaang kieu. Urang lembur beuki garetol ngarondana teu sirikna puluhan jalma. Unggal putingna teh tingkuriling wae ngajaga lembur. Rek nyiar ka lembur sejen we ka Ciherang atau ka Cimanganten. Di ditu mah sugan nu ngarondana teu sagetol di dieu. Kitu gerentos satena Nyi Sukesi anu harita keur ngadaweung sorangan di hareup gedong sigrongna. Nyi Sukesi cengkat tina diukna tuluy nepungan indungna bebeja ka mayayah mah rek ningali sawah anu rek dijual. Nyaeta di Cimanganten. Lamun cocok cenah rek dibayaran. Geus bebeja ka mayayah mah leos bae Nyi Sukesi ini timahna. Sejan nyiar korban pikeun tumbal hanaang getihna. Kocapkeun harita teh wanci haneut moyan di lembur Cimanganten. Hawa masih karasa seger, manuk rarecet di sarada arulin pada baturna. Di pasawahan Cimanganten belah kulon,
katingali aya 2 orang lalaki anu lalempang bari maranggul pacul. Nu keur lalempang teh nu saurang mah pangawakanana Sembada gagah, nu saurang deui panaek Busakal. Sepanjang jalan nu duaan teh lempangna bari ngarobrol ngalering idul. Geus ngadenge can Jang di lemur Cidis ayeuna keur geger. Cek nu panaek Busakal nyaritana ditungtungan ku ngaheuheu. Emangna aya naon Kang? Tapi kageger sagala. Nu jangkung Sembada malik tumanya kawasna mah panasaraneun. Geger aya rona maot cenah digeger ku jurig hulu Jang. Walau nu panaek Busakal anu taya lian iwal ti si Odoy sobat dalita nu jangkung Sembada nyaeta Jang Hendi. Emut keneh pemirsa kasih Odoy sareng Hendinya. Laras Hendi teh jajakan uraheut hatena kumargi diputuskeun teh cintana ku Nyi Sukesi. Harita Nyi Sukesi milih kawin jeung Den Sarja. Kusabab hayang beunghar teh nya. Hendi jeung si Odoy harita teh kakarak rengse meresan galengan anu bedah kusabab hujan gede keur peutingna. Ah manya si Kang aya jurig ugal gegel karona sagala rupa. Kakarak ayeuna kuring mah ngadenge beja samodel kitu. Aya ge aja atawa maung nu sok ngagegel atawa neku ka jelema eta ge baheula da ayeuna mah geus jarang. Geus eueuh meureun ajag jeung maungna ge anu luntalanto ka lembur teh. Nyatoing bener henteu mah Jang, tapi dah memang rame yar ka mana Jang. Akang ge teu pati percaya sih. Ari aya jurig ngegel rona mah aya ge Randa ngegel Akang. Di Randa mah ngegel Akang mah kuring percaya 100%. Da pernah nyaksian basa Akang jadi korban nyijot dan Akang sambut teaning. Kan harita Akang kalah males ngegel leuwih galak. Heup. Jang, ulah dibahas kapal badinya nama isin ku pamirsa Jang ah. Ujang masuk ngabolekerkeun kitu. Jang. Itu saha tuh? Jang, siga Nyi Sukesi Jang. Siga namanya Sukesi Jang. Cik si Odoy bari nunjuk ka hiji awewe anu keur leumpang ngalenghoy ti arah hareupeun jajalaneun. Urek disorang ku si Odoy jeung Hendi. Hendi melonggar Nyi Mojang. Seredet aya nu nyeredet dina hatena. Sagala rupa paninengan nu geus dikubur lila harita jul-jol naremongan deui. Gurawesna hate gudawang nabaya anu kakarak garing meusan harita ngadak nyelekit peurih ka wastatu menang anyaran. Kang muter jalan we Kang. Kang hayu balik arah Kang ah. Hendi ngajakan balik deui ka si Odoy upaya teu paamprok jeung Nyi Sukesi. Naon kawas lain laki tapi ka kudu sieun papanggih jeung urut ka bogoh. Geus lain-lain aduh barina ge Jang, geus kudu era sagala lah. Barina lain salah Ujang ieu putusna ge. Mata ku eta kuring teh hoream panggih. Aya hal penting Jang anu kudu ditanyakeun ka manehna teh Jang. Alah hal penting naon dia tukang, sok aya we Akang mah. Ngeunaan ronda teh anu maot digegel jurig hulu, apanya Sukesi teh urang lemur Ciris. Manya manehna teu apal gitu kana kejadian jurig hulu anu gegerna tepi keluar lembur. Hendi rek malikeun awakna tapi Nyi Sukesi kaburu deukeut bari pok nyarita ti heula sabab masih apaleun ka si Odoy. Ieu teh Kang Odoy teh sanes cek Nyi Sukesi nyaritana bari ditungtungan ku imut anu kareueut naker. Kami harus sadayana ulah hilap ya dongeng dialpukahan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada kanca wargi tepas Sunda. Kidagar official sareng Mancomania di mana bayana anu resep
karena ulah galuh online nya di aplikasi Shopee atau nepi Lazada mangga ulah galuhna tiasa ngelangkungan produk-produk nu dipajang di dongeng Aki kantun klik we salah sawios produkna engke pamirsa bakal lebet ke aplikasi Shopee atau nepi Lazada kantun milihnya saberantos lebet mah ke aplikasi Shopee atau nepi Lazada pamirsa bebas bade ulah galuh naon bae ge sakahoyong pamirsa mangga teu diwajibkeun ku Aki ge kangge ngagaleuh barang atau nepi produk anu dipajang eta mah mung saukur cukang lantaran kangge lebet ke aplikasi. Hatur nuhun ka pamirsa sadayana nu parantos kersa balanja oge nya. Teras ngarojong padaran-padaran dongeng Aki. Ku balanjana pamirsa ngalangkungan produk nu aya dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kabajangan ieu channel. Hatur nuhun, urang keureuy deui dongengna. Prung. Atuh puguh we mani matak ngalenyap pikeun Hendy mah sanajan bener ge selila putus tapi dina hatena mah Hendy Nyi Sukesih tetep aya nembongan wae tara incah balilahan. Oh leresnya ieu teh Nyi Sukesih nya. Lawas ti lawasnya Nyai nambe patepang deui mani tambah mencang we salira teh Nyi. Akang mah baku ari tos muji teh sok kaleulewihi. Kang Odoy kumaha da Mang? Ceuk Nyi Sukesih bari ngasongkeun leungeun katuhuna ka si Odoy. Oh Akang. Alhamdulillah pangestu. Nyai Molon si Odoy bari nampanan leungeun katuhu Nyi Sukesih. Dupi Akang Damang Nyi Sukesih nyolongrong ka Hendy. Sae ukur sakitu nu kaluar tina bibir Hendy. Leungeunna ngageter sawaktu dampal leungeunna patarema deui jeung dampal leungeun Nyi Sukesih. Sagalana kabayang deui, sagalana nembongan deui, kagambar jelas nya di sisi sawah eta pisan. Baheula munggaran cinta sirungan. Pasawahan lembur Cimanganten nu jadi saksi pakaitna dua ati. Lain ukur Hendy nu ngarasakeun ting syariakna hawa aneh anu nyaksak deui cara baheula. Dalah Nyi Sukesih ge ngarasakeun hal anu sarua. Sanajan baheula manehna nu mutuskeun Hendy, tapi sabenerna mah cintana teh ukur ka Hendy. Harita mah milih Den Sarja kulantaran mandang hartana lain ku didasaran rasa cinta anu sanyana. Hendy teu berupa nu sok datang tina impian. Antep pisan siga nu sieun kiceup oge. Komo ayeuna mah rupa Nyi Sukesih teh tambah geulis sabab kasipuh ku riasan sarta kasipuh ku hawa pangasihan siluman. Sajonjonan mah yang Hendy jeung Nyi Sukesih silih tetep bari dampal leungeunna masih pacekel pageuh. Teu nya ari bieu sia nu meung papanggih, ari geus papanggih kawas nu meung pikeun papisah. Amuing. Hendy jeung Nyi Sukesih asa kagebah ku si Odoy gancang duanana ngalepaskeun panyakelna bari pipina semu bareubeut. Hapunten sadaya kalepatan abdi nya Kang, ceuk Nyi Sukesih bari neuteup ka Hendy.
Terus sawios-wios Nyai akang mah rumaos jalmi teu gaduh. Kamana caroge teh Nyai nah nyalira bae. Walon Hendi bari luak liuk bisi bae aya salakina Nyi Sukesi di dinya. Tapi lebeng den sarja atawa badegana mangewok. Eueuh teu katingali irung-irungna acan. Abdi matos lami pipirakan Kang. Abdi maranda ayeuna teh. Gening. Mohon abdi teh lepat. Kapungkur mah abdi teh masih bolon teu acan ngartos. Rupina harta teh teu ngajamin dongkapna kabagjaan Kang. Abdi teh kaduhung pisan kapungkur milih den sarja sanes Kang Hendi. Luk Nyi Sukesi ngeluk tungkul. Tina juru panona katingali ku Hendi aya nu baseuh. Tos Nyai non tos mantos. Da Kang ge teu ngalepatkeun ka Nyai. Teu aya dendam di hate akang mah. Margi cinta akang mah estuning tulus murni ka Nyai teh. Ninggal Nyai Bagja ge hate akang mah ngiring Bagja. Ninggal Nyai sangsara nya hate akang ge ngaraos sangsara. Cek Hendi sorana rada dareuda kajurung ku rasa cintana ka Nyi Sukesi. Akang ngamangan deui atuh ka bumi Kang. Mohon insyaallah Nyai. Nyai akang teh bade tumaros ieu teh naha leres aya ronda nu maot alatan dirogah laku jurig hulu di lembur Citis teh Nyai. Panasaran akang mah. Si Odoy nyelengkeung geus teu tahan meureun hayang nanyakeun ngeunaan jurig hulu ka Nyi Sukesi. Saur saha Kang? Nyi Sukesi malik nanya bari paromana rada beda. Saur nu ngararit jukut kapalih dieu Nyi. Nah leres beja eta teh Nyi. Sumuhun leres Kang, aya ronda nu maot. Mung maotna teu terang ku jurig, teu terang ku sato galak, margi teu aya anu nyaksian sawaktos ronda digegelna Kang. Kapenak sote tos janten layon. Hari kitu mah tuh jurig hulu teh ukur kapit nanya sabab teu aya nu nyaksian. Nyarona teh digegelna ku saha meureun nya. Nya cek kuring ge atuh da aneh hari aya jurig gugal gegel karona mah Kang. Mun karana gugal gegel heup. Ulah sok katutuluyan ya. Nyai Randa mantap payuneun sok kadinya ngobrol sing wareg akang mah rek meresan heula galengan. Tempas si Odoy bari terus ngagidig init mere kasempatan bikin Hendi jeung Nyi Sukesi silih cacapkeun ka sono. Nyi Sukesi jeung Hendi dariuk di sisi jalan hanapeun tanggal jambu. Tempat nu bareto pernah dipake paduduaan basa anyar papanggih. Ngobrol ngaler ngidul kawas basa harita silih budalkeun ka sono. Tina kayan kitu torojol aya nu datang. Atuh Hendi jeung Nyi Sukesi reuwas. Gancang malik kan anyar datang. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tubuh. Samping jangkung make kawaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkeun leungeun katuhuna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleuh ae ieu nyirahna aya di dieu panggih deui jeung si Kasep. CLBK merenya CLBK ti ditu namanya barudak. Aduh aing mah kabita ibi ge CLBK jeung Bahagus ka mana Bahagus teu nolol-nolol. Aduh, ari bobogohan teh
Kasep Jang Hendi ya ulah bari nganggur atuh ngangin gitu mah teu puguh ieu tah bari jajan geura sok tah awug ibi amis raos kareueut matak dedeyeun tah ieu kukurawuna geura raos gurih nikmat komo di mamna duduan paduduan sareng nu geulis mah dede harari ibi pan ieu teh puasa bi bulan Ramadan sasi saum da abdi mah ieu teh nuju puasa batal meureun ai puasana bobogohan mah nya batal teu pemirsa dede pohara pohara pemirsa sok ngagokan wae Bisarwiti ngaganggu nu keur paduduaannya pemirsa dongeng ngabuburitna tuh nya dugi ka dieu heula ku dongkapna Bisarwiti atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pemirsa sadayana para mancur salam dunya nu mika memutkeun dongeng Sunda lalampahan Jang Hendi sareng Yesi dina lakon Siluman Gunung Gundur bagian anu ka 15 cag urang teuneun heula dihaneuleum sieum geus sampureun urang tunda di hanjuang siang geus sanalaeun urang sampeur deui ke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun pamirsa kasadayana di mana bae ayana nu parantos manco satia ngadangukeun satia ngarojongnya kana pedaran-pedaran dongeng aki. Mugi-mugi pamirsa di mana bae ayana dipaparinan kasehatan boh lahirna boh batina dipaparinan kelancaran rezeki anu halal sareng barokahnya oge dipaparinan segala rupi kasayan ditebihkeun oge tina marabahaya amin amin ya robbal alamin. Panginten sakitu heula pamirsa anu tiasa kapihatur akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.